Alki. Ayeuna teh bade ngajelaskeun tata krama mapah, terang mapah. Terang lempang. Lempang, teu paja. Pang ticara tina. De Alki. Hiji tata krama mapah teh mayunkeun sampean katuhu nalika kaluar ti bumi. Jadi kaluar ti bumi teh lengkahkeun heula sampean katuhu nu pangpayuna teh. Bari ngadua ka Allah ku ngucapkeun bismillah. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwata illa billah. Atosna. Masuk itu lamun keluar ti bumi teh paja de Alki. Tarsok. Osok-osok tara-taranya. Kapeung. Hartosna naon? Kalawan. Kalawan nyebat jenengan Allah, abdi tawakal ka Allah. Teu aya daya upaya sareng teu aya kakuatan anging pitulung Allah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Tawakal tu abdi tawakal alallahi ka Allah. La haula teu aya daya wala quwata teu aya kakuatan illa billahi kajaba ku pitulung Allah. Eta harposna teh mun kaluar ti bumi teh kade katuhu heula lengkahkeun bareng ngadoa ku ucapan doa nu neme. Nu kadua tata keramana mapah teh pertengahan. Teu kenging gancang teuing. Teu kenging laun teuing. Gancang teuing wah teu kenging. Teu kenging laun teuing katayap. Katayap teu kenging. Biasa we kieu. Tah kieu ya. Nah, kieu. Gitu. Entong gancang teuing mah kieu. Lamun laun teuing kudu biasa weh. Hartos. Sabab aya dawuhan Allah waqsid fi masyika yang artinya kedah sinegar tengah anjeun dina mapah waqsid jeung kudu mejehna anjeun fi masyika dina lempangna anjeun. Mejehna teh teu gancang teuing teu laun teuing. Pangna teu kenging gancang teuing sabab bilih ngaleungitkeun kana wibawa jalma anu iman sakumaha dina hadis suratul masyi tudhibu baha al mukmin. Hartina gancangna lempang matak ngaleungitkeun kana wibawa jalma anu iman. Suratul masyi ari gancangna lempang tudhibu eta ngaleungitkeun itu suratul masyi gancangna lempang baha al mukmini kana cahaya atawa wibawana jalma anu iman. Jadi lempang gancang teh matak leungit wibawa terang wibawa. Wibawa teh batur jadi wibawa teh kehormatan. Terang. Ya. Jadi lamun lempangna gancang teuing maka kehormatan wibawa orang teh leungit sebagai orang beriman teh. Paham? Nah, kudu dijaga wibawa orang. Ulah sampai leungit carana lamun dina lempang di antara nama. Carana teh dina lempang entong gancang teuing, entong laun teuing, kudu mejehna. Nu katilu lempang teh ulah make sendal sabelah. Ulah naon cenah? Make sendal sabelah sabab aya hadis la yamsi ahadukum pina lin wahidatin. Ulah lempang salah sahiji aranjeun dina make sendal sabelah. Waliyan alhuma jami'a. Mun rek make sendal kenca katuhu suku teh kudu disenal. Auliyah la huma jami'an. Lamun moal make sendal duanana we nyeker. Kenca katuhu tong disenalan. Jadi daripada make sendal sabelah mending keneh nyeker duanana tong disendal. Atawa mun rek make sendal duanana. Jadi pilihanana teh disendal duanana sakali
nyeker sakali ulah make sendal sabelah. Haram sanes haram. Tapi matak makruh weh. Eta teh. Ngartos depat deok. Nu kaopat dina nalika lempang teh teu kenging luak lieu kajabi aya pangabutuh kieu lempang teh ulah. Teu kenging kecuali aya pangabutuh. Kumaha aya pangabutuh teh? Ka di mana nya? Di ditu asana teh. Eta mah ngalieur teh aya pangabutuh. Aya eueuh pangabutuh mah tong kikieu. Tong luak lieu. Teu kenging ngagerakeun anggota anu teu layak seperti gerakna hiji pameget nyarupaan ka istri. Tah ulah kikituan lempang teh. Bencong. Heeh. Naon kikian? Tah. Nyarupaan awewe atuh. Geuleuh aing cek deal teh basa eta ge. Ulah ngahaja-haja ningali jandela batur atanapi panto batur keur lempang teh. Keur lempang ngaliwat ka imah batur ngahaja ningalian panto batur. Sok aya eta teh nu kitu deal basa eta oge. Ulah eta teh. Curi-curi pandang doraka eta teh. Aya jandela batur muka keur lempang teh ditoong, ulah kadenya. Nya. Sareng teu kenging ngahaja ningali ka sanes muhrim. Margi eta teh dosa tegasna mah haram tah. Kitu lah. Entos terus. Terus. Ciri ya.